Ayeuna rek nyandak obat nu rai dituluykeun balanjaan titipan ti rai. Assalamualaikum baraya kumaha ieu Dadaramang. Poe ayeuna keseharianna henteu masak-masak heula da ieu teh aya rencana rek mawa obat anu rai. Jauhnya mawa obatna teh kudu ka Bandung. Ieu teh posisi isuk-isuk jam 6:30 berangkat teh. Cuaca poe ayeuna tuh meuni tiris pisan nya, tah ieu teh teu kungsi lila dipercepat rek ngeusian heula bensin. Ieu teh can aya panon poe acan nya meuni ngahiliwir tiris pisan. Tadina mah bari ngeusian bensin teh rek beri moyan tapi ieu teh poyanna can aya wae da meureunana masih keneh isuk-isuk keneh. Ngeusian bensinna enggeus beres ayeuna mah dilanjut we urang neruskeun perjalanan. Cenah mawa obatna meuni jauh-jauh teuing kudu ka Bandung heupan ieu mah nya spesialis paru. Jadi ayeuna mah khusus paru mah kudu langsung dibawa ku sorangan henteu dibawa ku tim puskesmas ka rumah sakitna. Ieu teh nya caritana teh geus deukeut rek ka Gasibu tereh we tereh tepi ieu teh. Kitu nya ari di perjalanan ka Bandung mah manis sok mararacet geuningan. Loba lampu merahna loba rarandegan aduh meuni sok kesel sakapeung mah. Takan ieu teh inditna teh rada isuk keneh tah ieu teh singkat carita geus tepi ieu teh di Rumah Sakit Paru Rotin Suluna. Spesialis paru nu aya di Ciumbuleuit Leuit Bandung. Samemeh ngantri obat ieu teh rek ngisi heula amunisi nya da lapar ti imah teh can sarapan. Jadi rek sarapan heula. Ngeusi bensin ulah motor wae da awak oge kudu dieusian. Ieu teh ujug-ujug abi teh geus mawa we obatna da heuh ieu teh ngantrina teu lila teu ka-record tadi teh da lieur loba batur. Ieu teh persiapan rek pulang nya. Di dieu teh nya geus 2 kali budak teh nya anu kahiji rai bungsu nu kadua rai anu panengah. Geus sok patalepa ari geuring anu kitu mah geuningan nya. Singkat carita ieu teh enggeus digria nya ieu teh rek balanja anu rai. Isuk-isuk teh cenah eteh sakalian we bari pangbalanjakeun bulanan. Ieu teh milihan heula melon cenah da hayang melon. Tuluykeun ieu teh neangan lengkeng tah geuningan kapanggih lengkengna. Terusan cenah teh tisu ge geus beak cenah terusan cemilan-cemilan nu lain tah ieu teh milih ot mending nu mana cenah Mi mending nu susu atawa nu coklat mending nu coklat we da kabeugina. Da manehanana mah nya teu bisa indit da ku gering tea jadi we cenah ieu teh wayahna we teh anu dikeukeuyeun keun wewe da kawajiban urang jadi lanceuk anu kahiji nya tah ieu teh geus di kasir rek pembayaran heula tah ieu teh geus pembayaran rek langsung we cus pulang. Memeh pulangnya ieu teh rek ngabaso ikan heula rek ngabungkus we rek didahar we di imah. Da geuningannya urang mah sok jajan heula lamun ayeuna indit-inditan. Kan carita ieu teh enggeus rek ka puskesmas deui wae nya rek nyimpen obat tah karna ieu teh videona panjang teuing sakieu video teh abdi baraya tong hilap bersyukur tos nikmat dinten ayeuna.